ieu matak ge eueuh anu mirosea teu boga salaki maing teh. Sagala pagaweanku sorangan. Kur dipaido batu wungkul paribasa kurang alus, kurang seseg. Heueuh teu kaos manehanan anu garabreg salaki tuh panot desot deui. Ieu teh aya nu hayangeun budak ngora. Meureun parabaneun. Bari aing oge geus moal kuat nandanganana ge meureun heuh. Da aingna geus ini geus kolot. Aya nu geus kolot. Udah geus teu gawe naon-naon ngan meureunan cicing parabaneun wungkul. Aya nu hayangeun oge aing jadi hayang seuri. Urang mah bogoh ka manehanana. Ituna kalasieun ku aing karan. Pangi tala lumpat sieun ku aing jar teh. Nah dipikir-pikirna beungeut aing geus jiga juri kitu tah jiga begu. Geus eueuh nu sahijieun cek aing oge lah geus ayeuna mah mendingan keun bae capek sorangan genan. Dipikir-pikir mah aing mah barina oge moal rek kawin deui ieu lah hirup ukur sabaraha poe deui. Merdeka. Merdeka Cinut. Merdeka naon Guning. merdeka. Kapan ayeuna teh bagian memperingati hari ulang tahun HUT? Tah cek aing oge hari ulang tahun HUT. Heueuh aing HUT. Hari HUT teh hari ulang tahun naon? Nah, hari ulang tahun nahaon? Apaan hari ulang tahun HUT, Ri? Lain HUT RI gitu. HUT RI. Tahu eta atuh memperingati eta kemerdekaan. Ning maneh mah jiga nu teu bungah. Sudah HUT RI. Naon HUT RI? Merdeka. Ya, hari ulang tahun Republik Indonesia eta teh kemerdekaan. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia gitu meureun bah. Mau HUT. Nah tuh kira ge salah sakitu teu meunang. Salahna ge unggal ngomong. Merdeka kumaha atuh bah? Geura oge. Maksudna Di heueuh atuh kapan itu geuning papalakan oge. Ayeuna anu kamari cengek segala beak digalei Bagong. Dijajah keneh ku Bagong. Apa ingan maneh eueuh ka huma atuh tadi? Kapan lah ka rujit-rujit da papalakan ge geus eueuh ieu. Beak digupak Bagong. Unggal pepelakan di galai Bagong. Kapan heueuh? Digulung ku Bagong. Gulung ku Bagong bah lah. Ku begu. Makan aja pusing. Eta ku begu. Ya cek urang mah lain kitu lamun arek. Kumaha? Unggal melak jagong. Beaknya ku Bagong digulung. Da emang dirinya mah basis Bagong. Melak sampo komo meureun. Ngomong sampe mah. Mun kitu ulah teuing hayang melak tangkal sampo. Meh teu digulung Bagong. Lak naon atuh? Dibalikeun. Nu dipelakna Bagong. Engke nu ngagulung sampo. Ka kebon. Bagong. Jadi gulung ku sampe. Aduh, si Abah masuk aneh-aneh wae atuh da ning. Bagong gulung sampo digulung jagong merenya teh si begu teh. Betul, cek aing mah mending kitu. Bagong boro-boro ning ayeuna bini Bagong, bini jagong ge hese ngomong Bagong, ai Bagong teh kapan nyarumput. Boro-boro ning ayeuna neangan bini Bagong. Nah di mana coba bini Bagong bet neangan bibinahan ge eta hararese. Ngomong bini Bagong aing kelakeun. Atuh dah lagi ai Bagong lain bini. Lain bini. Bagong mah anakna siapa bini Salah bini anu sok tebar begu. eta ngomong wah. Nah jadi bini Bagongnya Abah ning geus balik wayah kieu eta pada potong pacul ieu. Bet lain
Kumaha? Lain potong ieu mangahaja. Ku aing. Ngahaja ku aing dirikeskeun Cinut. Batur mah alus. Ieu teh ngahaja ku aing. Ngahaja ku aing dipotongkeun. Marah? Apan aing memacu na bari nagog. Apan aing mah geus teu kaduga macu bari nagog. Aing mah teu kitu. Aing mah mantak ngahaja ku aing dirikeskeun ieu. Diuk. Codog. Ai balik mah aing lain padah geus lain potong balik sote apan geus burit ieu teh Cinut. Bulit kumaha kakara. Ulur ge eta sama eta kecamatan Geus Hideng. sareupna Apoy. aserian ning sia kelas seuri. Aduh, ya teh kakara ge lor. Nama ke jeung geus poe. Nah deh. Eta kecamatan teh Hideng. Oh. Aing poho. Aing teh Hideng. ya apa? Panas aing geus balik. Ya bener, dahor ge acan atuh. Apan ngahaja tadi teh aing make kacamata teh da serap indit. Ayo we napa rasaan teh geus burit. Lain burit, nama lain. Nama efek kecamatan. Aduh. Aing teh dia tengah haja jalan dia teh mentak jadi asrok deui jeung maneh. Ek jalan ditu loba nukur gerakan. Keur ngercet jalan. Ngalabur. Aing kalah milih we ka dieu rek balik heula udah pacul era rek milu gerakan aing oge. Maneh moal milu gerakan. Teu lah bah, teu milu gerakan ieu. Aing mah geus mun teh mah geus teu nurut lah ka RT, ka pamerintahan di lingkungan oge. Naon da urang masih keneh cukup dijajah keneh kapaning eta ku Bagong oge. Lah naon apaning heueuh bah. Ayeuna teh pan heueuh sakedeung deui teh Pilpres bah 2024 teh. Lah aing mah rek eta we rek golput bah. Geus Montong kitu. Apan kita loba pilihan. Aya Pilpres, aya dewan, anggota dewan segala bet montong kitu sia teh. rek naon atuh bah dipilih ge ngedon korupsi ieu. Gitu tah. Waduh, sia geuning gagabah ngomong teh montong ngomong kitu, kuas nu apal bae. Maneh teh jama berpendidikan. Hirup di kampung oge tani oge maneh teh nyaho. Boga ilmu kade eta teh adab heulakeun memeh ilmu oge. Yo. Bahaya kade. Ya. Di dunia mah aya 3 rupa anu teu bisa dilawan. Naon cing bah? Hiji, Ah, nu pangheulana nomor hiji nu teu bisa dilawan di dunia pamarentah, pamimpin. Nu kedua jalma beunghar. Hese dilawan jalma beunghar mah. Da loba duit. Aya deui Naon tah? jalma gelo. Kurang dilawan. Tah model maneh lain lawanan aing. Buruh dilawan lah kana sarua buruh amarenan. Tah model maneh lain lawanan urang eta teh. Buruh diabuskeun kana kolom nomor. Ah, siapa? Gas we kieu atuh 2024 mah aing we colok jadi presiden.